Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulamut Taufik barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparina nikmat di akhirat kamu minungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wasadu sareng nyaksikeun abdi an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah wahdahu sahiji Allah la sarika teu aya anu ngarencangan lahu ka Allah. Wasadu sareng nyaksikeun abdi anna Muhammadan kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusana Allah sholat muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng mugi maparinan kasalametan Allah ka Kangjeng Nabi wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wa tabiina sareng ka jalmi-jalmi anu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Amma ba'du anapun dina sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fahadha mangka ari ieu juzun eta hiji juz latifun anu lembut atanapi anu alit yasaro anu ngagampilkeun hu kana itu juzun latif saha Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah fima dina mertelakeun perkara yajibu wajib naon ta'allumuhu ngaosna kana itu ma wa ta'limuhu sareng ngajarkeun kana itu ma wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana itu ma lil khossi pikeun jalmi anu khusus atanapi anu pinter wal ami sareng jalmi anu awam anu biasa. Wal wajibu sareng ari anu wajib ma eta perkara wa ada parantos ngajanjikeun saha Allahu Gusti Allah fa'ilahu kajalmi anu midamel kana itu ma bithawabi ku ganjaran wa tawa'ada sareng parantos ngancam Allah tarikahu kajalmi anu ninggalkeun kana itu ma bil iqabi ku siksaan. Wasama itu sareng nganamian abdi hukana itu juz'un latif Sulamat taufiki kunami sulamut taufik hartosna taraje taufik ila mahabbatillahi menuju kana kecintaan Allah ala tahqiqi barina netepan kalawan nyata. As'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al karima anu maha mulia Allah ayaj'ala kana yen ngajantenkeun Allah zalika kana itu sulamat taufik minhu bijilti Allah walahu sareng karna Allah wa fihi sareng aya dina karidoan Allah wa ilaihi sareng kembali ke Allah wa sareng nyuhunkeun abdi ka Allah kana ngajadikeun kana itu sulamut taufik mujiban kana anu jadi cukang lantaran lil qurbi pikeun gawe taqarrub wa zulfa tegesna ngadahes ladaihi mungguh Allah wa ayyuwafiqa sareng kana yen maparinan taufik Allah man kajalmi waqafa geus calik itu man alaihi di atas itu sulamut taufik bil amali ku ngamalkeun bi muqtadahu kana anu dituntut ku itu sulamut taufik. Tsumma taroki salajengna naik itu siman atawa unggah itu siman bitawadudi kalawan mikaresep bin nawafili kana pirang-pirang perkara sunnah liyahuza kana yen supaya menang itu siman hubbahu kana cinta Allah wa walahu sareng pangurusan Allah.
Faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami wa thubutu fihi ala dawam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.